Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Nabila Hairunisa dina warta Sumedang. Arurang geser sakedik ti Sumedang kota ka ujung Sumedang nyaeta Jatinangor. Jatinangor nyaeta kawasan anu maju sapertos Sumedang. Di Jatinangor nyaeta aya 4 perguruan tinggi anu berdiri, nyaeta IPDN, IKOPIN, ITB, sareng Unpad. Jatinangor tiasa disebat oge kawasan pendidikan, tapi naha warga Jatinangor pendidikanna kurang. Salian ti eta, di Jatinangor oge masih seueur kakurangan fasilitas publik. Padahal Jatinangor aya 4 perguruan tinggi sakaligus. Di Jatinangor masih kurang ayana fasilitas publik sapertos zebra cross, JPO, transportasi, sareng nu sejenna. Di Jatinangor oge masih sering banjir di mana-mana. Contohna di Desa Cikeruh. Teras masih seueur trotoar anu malah dipake ku padagang kaki lima. Masih aya jalan nu teu rata, ruksak gegarijulan. Sampah oge masih seueur nu pabalatak teu kaurus. Maknya kawasan pendidikan tapi wargana teu berpendidikan. Sareng teu sadar kana lingkungan sakitarna. Hayu atuh sararea masyarakat sareng pamarentah iraha bade sadar kanggo lingkunganana sorangan. Urang nyobi we ti hal anu leutik nyaeta micen sampah kana tempatna ulah di mana wae da ieu teh kanggo arurang deui. Sakitu we ti simkuring punten pami aya kalepatan nyarios Jatinangor kasohor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.